Wilujeng tepang saraseni salung Sunda Kang Khoer. Lilin mah itu kalapa muda, lilin mah itu didorong, abi resep kalapa muda, rambut nu gondong. Bang Haji sorbang teh kali jaga tilamaya. Kang Haji ulah sok melim, ulah sok melim, ulah sulaya. Kasobono, kasobanjang, kasomaroyong kajalan. Sono manjang, sono kah urang Pasundan. Jadi wilujeng tepang sono deui, patepang sono patepang di papanggungan nganu harti urang kudu silih asa, silih asih, silih asuh. Karena mungkin manusia teh ciptakeun Gusti Nu Maha Suci, nyata urang dumika dedeung mika welas mika asih. Nyuk-nyuk kalau nu kapungkur mapai laratan nu baheula urang ngembangkeun deui seni tradisional seni calung nyaeta anu asal ti Pasundan Jawa Barat, anu mana tujuanana teh aya deui nyaeta urang ngamumule ngade-ngade kabudayaan Sunda. Malah mandar urang Sunda khususna umumna kasadayana janten piconteun dina ngamumule kasenianana. Ari Sunda teh seueur katsida bahasana pendudukna tos langkung 50 jutaan tersebar di mana-mana. Seueur urang Sunda di luar negeri, seueur urang Sunda anu transmigrasi, pokoknya aya di setiap provinsi, rek di Jawa, rek di Lampung, rek di Bengkulu, rek di Palembang, rek di
Pekanbaru Riau, rek di Padang Sumatera Barat, rek di Aceh, rek di Medan, pokona yang mana orang Sunda aya. Teras kalinya dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, nyebrang ke Tanjung Pinang, teras kemana deui teh, ke Dompak, terusna di Tanjung Pinang, ke Air Raja, ke Batam, ke Barelang, Galang, sareng sajabina, teras Kalituna, Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, naon deui, Banjar, Balikpapan, teras kemana deui, ke Sulawesi, Gorontalo, Manado, Bonewajo, Makassar, Buton, Kendari, Palu, mana adanya, seueur, ke Papua, Jayawijaya, ke Sorong, nah, kemana deh, Merauke, Sabang, Merauke, Sajabina, seueur, aya di segara timur ya aya, di segara barat aya, Lombok, Sasak, Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa, nah, teras kalinya di Bali, seueur di Bali, termasuk daerah Jawa, Madura, Boyan, Jember, Bangkalan, Jawa Tengah, Komol berbatasan mah ngapak teh geuning, berbatasan Sunda di Jawa mah palinter bahasa Sunda, palinter bahasa Jawa ya, atau khusus nama ke orang Pasundan, Sapasundan. Ayo urang ngawule deui. Sabil mah
ghairi suqin Fa'ikatan nawfiyat tabni muqin Wa huwa bisabdillahi jantapila Mustajibun sana iya jamila Wallahu yaqdihi bati wa firah Liwalahu bidarajatil akhirah La Muhammadun huwa mumaliki Ahmadu Rabbillah khairu malikin Marhaban ya Nurul Alamin Marhaban Dadang Husain Marhaban Ahlan wa sahlan Marhaban ya Haulain Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Indung bakalan lindung hujan di udika di sini mendung mana berliata pakai kerudung mata melirik tapi tersandung pasang-pasang Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah karena tidak sembahyang tidak puasa seharusnya kita bertobat ya lagu ngawur ya yang penting hiburan di mana wae ayana kumaha wae urang ayana urang hiburan kangaranna hiburan teh ngahibur ulah sida urang teh ngamulang ngaraga meneng ngajuntul ngahurun balun poek untuk pikiran cicing aja dong we nah ulah ya sila dari kitu urang sadayana urang salurkeun bakat minat minimal urang hiburan saeutik lobana aya manfaatna komo lamun dicampuran ku namina teh ngelingan dari urang ya eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campole berang peting ulah weleh bisina kabur bae sabab urang bakal mati nyawa dipunut ku Gusti yuk truk galur nu kapungkur mapai laratan nu baheula kacarios di hiji tempat aya hiji jalmi anu sugih ku pangarti jembar ku pangalar teu aya sanes anu nyumputina tinut buni teu aya lian teu aya sanes nyaeta Lurah Semar Badranaya anu mana Lurah Semar Badranaya teh ngalpikeun tokoh pawayangan dudung samanea anu mana kena pawayangan eta katurunan sangian urang petik hasida ala buahna yang Lurah Semar Badranaya teh jalmi jujur dina tokoh pawayangan tokoh sakti hanap asor nyaah ka sesami barijeng tawadu rendah hati tah eta Lurah Semar Badranaya tokoh wayang anu ku urang parantos
ka kuping dina pawayangan. Eta lurah Semar Badan aya teh ngagaduhan para putra di antawisna Astra Jingga Cepot Dawala sareng Gareng ngagaduhan istri atana pigalwa anu namina Stiragen. Eta itu kaya lurah Semar Badan aya. Salajengna eta lurah Semar Badan aya teh mikaula ka nagara Amarta, anu mana nagara Amarta teh dipimpin ku Dharma Kusuma Yudhistira, ku Prabu Bratasena Arya Werkudara Bima Arjuna Nakula sareng Sadewa. Anu mana tokoh teh urang dirobih nyaeta tokoh-tokoh pawayangan ieu jalmi-jalmi anu sarai, jalmi-jalmi anu cinta kana rakyat, peduli kana rakyat, memperjuangkeun kepentingan nagara jeung bangsa. Terus aya hiji pahlawan anu katsul kaun-aun kawantara kacana pria. Nyaeta Raden Gatotkaca. Satria Malajang Tengah Satria Pringgandani. Sakti Mandraguna putra Arya Bima Arya Werkudara. Tak ya Raden Gatotkaca teh ngagaduhan ajian Braja Musti anu mana sakali nepak bisa tutung. Tak ya Gatotkaca teh kacarioskeun jeung carita wawayangan jasa ngaku ngawang-ngawang tugas ngajaga hiji nagara tina aya pancabahya siku siwulung-wulung mau ngamu ka jahanta. Tah eta sadayana tuntunan bisa jadi tontonan ngan ulah sampai tontonan tuntunan sing jadi tontonan tontonan sing jadi tuntunan, tuntunannya kemudian sing jadi tuntunan ulah dibalik. Jadi urang ngabudayakeun sini Sunda ieu teh di samping urang mamumule kasinyan Sunda oge urang niatan nyaeta dakwah. Sabab ngaran dakwah mah rohul Islam, rohna Islam anu harti sebagai penggerakna, sebagai nyawakna. Lamun urang daya dakwahan ima secara langsung atau ima secara tidak langsung, ima bil hal wa ima bil maqol. Jadi aya manfaatna. Hayu urang ajak urang sadayana wargi urang sadaya di mana wae ayana ku ngahiji sasarengan bersatu padu ngawangun negeri, ngawangun deui budaya Sunda di antawisna seni calung anu alhamdulillah masih aya. Ayeuna para saya istilah angklung ya, sareng angklung. Nah, bisa dikolaborasikeun sareng sholawatan gitu ya. Sareng sholawatan sholawat Jibril umpamina sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daya notanya. Nah, ada penting orang naonin mukunan di selawatannya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sarang sajabina memang ieu sanes calung anu aslinya, artinya calung mah seueur nadana teh ieu mah sagala gamelan gambangnya make do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Nah eta itu balawit sadayana ya. Sekali deui hayu urang sasarangan ngabudayakeun seni. Margi seni teh ngamuripikeun salah satu hiburan anu gampil ku urang sadaya diakses dina internet, dina ayeuna seueur nya musik-musik seni Sunda khususna. Ayo urang mulai hade-hade jaga dama-dama, mudah-mudahan tetep ieu seni Sunda teh nyaeta maju jaya, amin ya rabbal alamin. Sakitu kapihatur tos dina ieu cariosan teh seueur kalepatan sareng kakirangan mun diapunten anu saeun ageungna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.